Sup teh. Oh. Vokal lah, kan Iya lah. Oh, Iya, kayak giring ka dia. Nah, jadi langsung masuk vokal atau sama kali ketukan? Intro tilu we. Tilu. Ya, sok. Ulangi. Sup. Tung bisa gitu lah. Tung. Tah. Tung. Ameh teh kagok. Kagok. Sup. Tuh, gitu no jang, anu lempeng, manijat germah panjang rada buleut. Akang sok Nah, mau bisa eureun heula gitu. Blaku. Eta lah. Tuh, gitu no jang, anu lempeng, manijat germah panjang rada buleut. Laku kos bieu. Bapakeun. Laku. Akang sok dina lebah akangnya tadi teh. Kang. Ya sok. Eta ngeunaheun dia. Laku can asa koge. Tah aya dan kayak aya di dinya. Nya aya nih. Sok. Iya sok. Ada hari Tuk. ini kamari Tuh, gitu no jangkung anu lempeng manijat germah panjang rada buleut. Akang sok biasana. Tuh, gitu no jangkung anu lempeng manijat germah panjang rada buleut. Akang sok biasana. Nah, dina buleut. Dina buleut berarti nya patokanana. Sok ulangi deui. Bukan buleut panjang gitu teh. Gitu mah panjang rada buleut. Gitu. Sok. Nah, apa teh beda itu jeung baru. Tuh, gitu no jangkung anu lempeng manijat germah panjang rada buleut. Akang sok biasana. Hei, ngiraheun teh. Sok klasikeun. Gitu no jangkung anu lempeng manijat germah panjang rada buleut. Akang sok biasana. Tuh, eta. Bisa ada asup. Angsut eta panangan kopet pameh. Angsut geningnya ditanggepan. Tong gorong kusukan abdi mah tau. Pun akan atau Sri Luhur. Tegening eta gantung aya ciri gantung aya rupa dan hidung desa asup dina takar. Kaholapar atolot panampikan segera pisan manfaat. Dekolah sami sereng dikelendah seganjan gendak ini. Itu naon? Gitu mah gage kalen. Ieu naon? Iya mah sama galen. Abah hoyong. Mangga ngambol galen. Raos pisan namalan dipet. Nah, cek makan yang hijau keras. Main capek. No, instrumen ada di lompat itu kan mah. No, variasi kenang seperti kumana. Kalau lah nawarkan kalian, kamu tadi pada mangga relona pada eta. Itu no jangkung anu lempeng manijat germah panjang rada buleut. Akang sok biasa. Sekali deui. Tuh, itu nu jangkung anu lempeng manijat germah panjang rada buleut. Akang sok biasa.
geni ditanggepan tong burung gusukan atos di luhur eta gening eta nu ngagantung kan tarik kelapa Kolon namina seperti sana manfaat di pola sami sareng di kalan rasmi kawin itu mah lagi galen iya masa mal galen Hoyo mangga nambul galen rawas bisa naman dipet tong burung gusukan ami makal akang atos di luhur lagi eta nu ngagantung ngagakun daya rupa nada hidung eta asa tinatangkal kalapa kolot nami segera pisan manfaat di pola sami sareng di kalendang sebagian angka kiminya galen itu mah dage galen iya mah sambal galen Ami hoyong mangga nambul galen raos